Ngaliwat. Agak dipedut, motong ngahina. Ya, aing mah loba duit mah, moal mundur. Mana bawa gelak? Hayu. Nah, hiji ulah ngaju. Heh, ku aing bayar. Loba duit mah aing mah. Der, ya di mana dangdut aku, geuwat. Kumaha sia? Moal balik di si eta mah aing ngajak ngaliwat kalah sayang mabok eulan aku mah ieu. Ngaliwat si Bang Doyok mah ngajak ngaliwat. Yo, isi butuh duitnya. Jik ayeuna ka Mang Jack. Mang Jack keur boga pagawean tah. Maneh babantu di dinya sok diburuhan ieu. Nu bener, Cil. Heeh. Serius? Sok ka ditu jik ayeuna. Bener? Heeh, babantu we keur bogaan pagawean. Atuh kitu mah, Cil. Nya, hayu. Kayak diburuhan ieu. Aduh, sinarieun si goblok kadengeun euy. Tapi aing asa cangcaya ieu. Ah, padoli lah. Mang Jack. Saya jalan aja semua balik. Cenah budu. Tapi eueuh tepak budugan. Nah akang ka dieu teh gaduh keluhan naon? Atanapi si dedena hayang ageng, atanapi aya keluhan nu sanes. Kuat, tang lama, atanapi naon? Ai Pak Haji, ieu Pak Haji. Abdi mah budak mah heuteung Pak Haji. Ngan abdi dongkap ka dieu teh ti Ciamis ka Cicaheum teh hoyong agung, hoyong panjang, hoyong kuat Pak Haji supaya harmonis rumah tangga Pak Haji. Pokoknya Aduh, kan tadi oge na abdi naros gitu, Kang. Keluhanna naon? Aya akang kunaon teh nyambung. lu kenapa mana dia? Biasa aing keur nyangan burit. Hah? Nyangan burit. Geus di mana? Geus di mana? Hah? Geus di mana? Di ditu geus di mana? Wing. Oh, itu di Pak Haji, wing teh. Oh, di Pak Haji. Yo, isi butuh duitnya. Jik ayeuna ka Mang Jack. Mang Jack keur boga pagawean tah. Maneh babantu di dinya sok diburuhan ieu. Nu bener, Cil. Heeh. Serius? Sok ka ditu jik ayeuna. Bener? Heeh, babantu we keur bogaan pagawean. Atuh kitu mah, Cil. Nya, hayu. Kayak diburuhan ieu. Aduh, sinarieun si goblok kadengeun euy. Tapi aing asa cangcaya ieu. Ah, padoli lah. Mang Jack. Saya jalan aja semua balik. Cenah budu. Tapi eueuh tepak budugan. Cenah budu. Tapi leutik ka juta. Oh no. Aja teh ngomong teh. Yo, Mang Jack. Balah kita cek si Acil. Mang Jack burut. Mang Jack budu. Ieu sagalana tapi ieu itu kok cager. Bener ieu teh. Goblok si Acil. Lu balik sih ngomong gitu ka aing. Si Acil, budak leutik apa tuh? Di mana? Budak lainnya? Lain ngadukeun uing mah aing ngadukeun menyampaikan. Budaknya di mana si Acilnya di mana? Ya tidak. Udah dia menyampaikan ke Bang Jack. Tuh si Acil itu. Di mana? Ya si Acil aduh tuh. Pan heueuh aing naroson sia teh di mana di ditu teh di mana di ditu. Tolong dong jangan ngabuk udah bata-bata cuma menyampaikan bagaikan pos. Udah detik, non maksudna ka aing, bieu kasih budak, nyebut aing buruk, naon? Naon? Ya, erek ngagorengkeun ngaran aing, nyebut aing buruk di mana? Nyebut aing buruk di mana? Tingali. Aing mah kakak ngabohong ka urang. Tah, si ieu tadi ngomong teh. Henteu paman teh aing mah. Tuh nya bener. Aing cangcaya teh bener. Ah, henteu aing mah. Jadi henteu. Henteu aing mah. Mang meuli punten ieu mah bakso ikan tuna sanes cilok. Pan heueuh mang aing meuli bakso ikan 5.000-an. Pasti warisan ku abi. Ieu mah sanes cilok tapi bakso ikan. Geus mang ayeuna mah lah. Urang meuli 5.000-an ek di ladangan moal. Ih, teu aya nu 1.000-an. Aya oge nu 5.004, nu 5.002. Bae nu mana eta mah sera? Sok nu mana we mang asal di ladangan tah 5.000-an. Aduh si Aa meuni keukeuh. Ieu teu aya nu 1.000-an mah. Terus wios kalau saya di WA ieu mah 5.004, 5.002. Wayah na ata aya 1.000-an. Sok we sok. Oh no.
Abang tukang dagang budak. Yang dirasa tuh kayak meuli kokoknya kamu kan gitu. Weh, meuli muasya teh. Itu dirasanya meuli kokoknya. Kamu gitu. Wah, ini cirian, wah. Hidung pendek. Wah, cip aja mata aja. Rik, hari tanah teh kieu Rik, bisi eta rek matung ya. Urang teh ngaliwat kita dulu bisa teh. Lajeng abah tah, wang yangan leungeuna, wang meuli lauk. Rek matung mah ente. Rek matung mah. Sabaneran Mang Jack. Yuk. Aing geus lihat hiburan. Di mana dangdutna? Lain hiburan kunyuk wang ngaliwat sia matung kieu. Ngaliwat. Agak pedut, motong ngahina. Ya, aing mah loba duit mah, moal mundur. Mana bawa gelak? Hayu. Nah, hiji ulah ngaju. Heh, ku aing bayar. Loba duit mah aing mah. Der, ya di mana dangdutna tuh, geuwat. Kumaha sia? Moal balik jeung si eta mah aing ngajak ngaliwat nakala hayang mabok heula kumaha ieu? Ngaliwat si Bang Doyok mah ngajak ngaliwat. Hayang sabar bawa tuh. Gampang ngalesangan mah. Yeuh. Geus kana wang hiburan. Pas atas nama nulis janda deh. Sia. Pasti eta mah. Di mana? Hayu tuh mangkat. Gaskeun. Mending kene meuli hayam dicolok, kageber, dihakan make kecap, nyebal jahe. Gara ketut sia teh. Tanya. Kurut aja kurut. Apa teh? Hayang aja urang, ha. Ai sia. Digede sia. Sia. Ai gede kaliwat sia kana dangdut. Ada ieu pengobatan tradisional. Haji Kosasi uang ubaran ceuli maneh ambeh cager. Ayo. Mana Mang Jack? Assalamualaikum. Salam. Salam. Sok kalebet. Aya. Waalaikumsalam. Sok kalebet. Damang Haji. Alhamdulillah. Damang Pak Haji. Damang alhamdulillah. Di mana ya? Damang Pak Haji. Damang alhamdulillah. Mesti jawab bisa dibudeg damang cenah. Damang Pak Haji. Damang alhamdulillah. Cek. Ini budeg. Tuh ngomong ini. Sia ngebudeg pan ku aing di ubaran ke Pak Haji sudah rek cager si teh. Kieu Pak Haji. Ieu teh cara rancangan abi bade di ubaran. Budeg. Di kana ka mana teh? Teu cager-cager manawi ka pengobatan Haji Kosasi mah tiasa damang. Mantap Mang Jack gitu mah. Ya. Haji ngadenge aja yang mantap. Kira-kira kata apa aja orang mana gitu? Coba aing teh benar si teh. Yo, Mang Jack mah tuh tadi kenalan udah aing bingung. Di ubaran Pak Haji mangga kalbat. Kumaha? Ibu mau bareng aja. Mangga kalebet teh, Pak. Sok bro, cager. Mana Mang Jack? Bawa aing tukang dia. Jack. Dongkapna akang ka dieu teh gaduh keluhan naon? Atanapi si dedena hayang ageung, atanapi keluhan nu sanes. Kuat, tang lama, atanapi naon? Ai Pak Haji, iya Pak Haji. Abdi mah budak mah. Heuteung Pak Haji. Ngan abdi dongkap ka dieu teh ti Amis ka Cicaheum teh hoyong agung, hoyong panjang, hoyong kuat Pak Haji supaya harmonis rumah tangga Pak Haji. Pokoknya Aduh, kan tadi oge abdi naros gitu, Kang. Keluhanna naon? Ai akang kunaon teh nyambung. Ai Pak Haji, iya Pak Haji. Cek abdi tadi teh hoyong agung, hoyong panjang, hoyong kuat. Oh dirasa Pak Haji. Budak sugan. Mang Jack. Iya Pak Haji dah budak Mang Jack. Anjing salah beung aja dia. Aduh, aya budak saha jadina Coba ieu, Kang kalebet Kang, kumaha ieu rencana? Kumaha Pak Haji? Yo, Kang. Jack. Si bang balik aja ieu mah. Pak Haji dah budak. Ai tadi teh hayang panjang, hayang gede, wah, hayang kuat. Ieu mah kakak segala diomongkeun. Budak ieu mah aing teu nyambung. Ai Sia nu budeg mah. Duh. Ya Pak Haji teh bisi mana hayang panjang, hayang gede, hayang kuat tahan lila. Biar sia ku pamajikan teu ngajak we cerai. Ubaran ieu ka Pak Haji. Sarwana Mang Jack aya ka budak. Hah. Oh Mang Jack, oh si Mardoyok tambari Pak Haji aji. Punten Haji, tos we abi we lah. Anu di ubarana geus kan itu. Naon? Aing dipanjangan, digede. Sia nu budeg mah. Ye. Si Pak Haji mah bisi maneh erek manjangan, erek kegedean, jeung tahan lama biar maneh ku pamajikan teu diajak cerai. Ya, Mang Jack aing pusing ya. Wong balik wae. Dulu kan aing teu bisa. Oh, aduh nu halawe.
Tengok kali teh mah, hayang gede, hayang panjang, hayang kuat. Coba ieu mah, aing budak di pagi teh. Ah, anjing. Aduh, anjing pagi.